Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngadongeng deui mitra-mitra pemirsa di rencangan ku Mang Guru. Mang Guru bade mangdongengkeun deui neraskeun hanca carita anu katunda kalayan judul Bengkok Sinembah. Ieu dongeng karangan Kang Heri Supriyadi Cianjur. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, supados teu nyangkolong kana waktos, mangga urang sami-sami ngabandungan deui kumaha jujutan jucungna ieu carios. Seri anu kalima, cok kaparayun sadayana. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru, saleosna paodang jeung 3 urang pagawena, Kang Oyo mah gancang amitan. Pajar teh hayang buru-buru nembongkeun duit pamere ti Kang Anan ka anu jadi pamajikanana. Ari akang bade ka mana? Ceuk Nyi Sari nyelengkeung, mangsa anu jadi salakina rek ningalkeun imah. Rek ka warung Nyi, rek meuli udud. Oh, sakantenan we Kang ngagaleh gura beureum. Kang Anan ngan saukur unggeuk. Anu saterusna mah neruskeun deui lengkahna. Teu jauh ka warung teh sakedeung oge geus nepi deui. Di warung kasampak keur aya sababaraha urang warga. Aya anu keur nyuruput si kopi bari ngawangkong di tepas warung. Aya oge anu keur cacalehakan ngahuapkeun gorengan. Geuning aya teh uni nuju balanya teh, ceuk Kang Anan semurungkuh. Mangsa di eta warung aya saurang awewe anu keur milihan tempe. Nya, ukur sakitu anu kaluar tina letah eta awewe, kalayan siga anu embung ngareret-eret acan ka Kang Anan. Duh ingah, boga lanceuk teh, da aing mah moal menta tuh. Awas ya mun boga bubutuh ka aing, ceuk Kang Anan. Asa keheul nempo sikep eta awewe anu tetela geuning kapilanceukna. Bisi hayang gorenganan, kop nyokot meungpeung haraneut keneh, ceuk saurang lalaki anu harita keur cacaleuhakan ngadahar gehu. Moal Kang, hatur nuhun, warareg keneh, tembal Kang Anan semurengkuh. Nya kajen ari kitu mah, ari Nyi Sari geus lahiran? Tanya lalaki anu cikeneh nawaran gorengan. Teu ac, Kang Anan teu cacap nyaritana sabab kaburu kadupak kulanceukna anu rek ningalkeun eta warung. Kang Anan ngan bati ngusap dada, ari anu araya di dinya mah ngan saukur gogodeg. Sabab jelas katembong pisan, Kang Anan teh lain kadupak, tapi setengah ngahaja didupak ku anu jadi lanceukna anu rek ningalkeun eta warung. Sing sabar nyanan, ceuk salah saurang di antara anu keur ngaropi ngababarah ka Kang Anan. Bios Mang, da ari kajalmi teu gaduh mah tos biasalah kitu, tembal Kang Anan dibarengan ku seuri maur. Jang Anan arek ngopi? Tanya anu boga warung. Kituna teh siga nu haja hayang ngeureunkeun wangkongan Kang Anan jeung anu keur araya di dinya. Moal ceuk, abdi mah dipiwarang meser gula beureum ku si Nyai, ceuk Kang Anan malikeun awakna ka anu ngawarung. Oh, rek sakumaha kitu? Saparapat we ceuk. Udud anu eta we tah sabungkus, tembal Kang Anan ditungtungan ku nunjuk udud anu hargana kawilang mahal. Wah, hade udud mah euy, ceuk anu cikeneh ngababarah ka Kang Anan. Sakali-kali we atuh Mang, meungpeung nuju aya milik. Ceuk, 2 bungkus deui rokona ceuk. Anu ngawarung siga anu heran, da sasarina mah boraraah meuli udud anu alus nepi ka 3 bungkus. Dalah udud anu pangmurahna oge ari Kang Anan mah paling loba ngan ukur meuli 2 batang. Tapi teu burung anu ngawarung oge gura-giru ngaladangan. Sanggeus anu ngawarung nyebutkeun harga, gancang ku Kang Anan dibayar. Akang pilih bade ngaraosan, ceuk Kang Anan bari nunda 2 bungkus udud dina meja panjang anu keur dihareupan ku anu jarajan. Wah, nuhun pisanan. Meh bareng kabeh nganuhunkeun. Kang Anan mah ngan saukur unggeuk dibarengan ku seuri anu saterusna mah amitan sarta ngaleos ningalkeun eta warung. Dianteur ku paneuteub anu keur jarajan, kalayan paneuteub-paneuteub anu ngagambarkeun karesep sekaligus paneuteub anu pinuh ku pananya jeung pasangka-sangka.
Mitra-mitra pemirsa dongeng mangguru telila antarana Kang Anan geus nepi deui ka imahna. Di tepas imah kasampak geus aya saurang lalaki anu geus rada umuran dibaturan ku Cikopi anu ngebul keneh. Tayohna mah disuguhan ku Nyi Sari. Geuning Mang Usup, sisinantenan amengan ka dieu Mang, ceuk Kang Anan. Kituna teh bali nyolongkrong ngajak sasalaman. Nya tamata ka dieu teh aya pangjurungna Jang Oyo Jang. Oh, aya keperyogian naon Mang? Kayak atuhnya antosan sagedap. Abdi bade masikeun heula ieu, ceuk Kang Anan bari nembongkeun kresek leutik anu eusina gula beureum. Anu disebut Mang Usup ngan saukur unggek. Geus kitu mah Kang Anan ngoloyong ka jero imah. Kalayan tekung silila oge geus ngerunyung deui nyamperkeun semah ge Kang Anan nyang hareupan Mang Usup. Aya keperyogian naon nya Mang? Kieu Jang Anan. Cenah mah ceuk Jang Oyo mah Jang Anan teh rek ngomean imah. Tah lamun Jang Anan ngididan mah mamang teh rek milu digawe. Geus lila mamang teh teu gawe kana wangunan. Keur hese ayeuna mah. Oh, nya mangga we atuh Mang ari kersa mah. Da kalaresan deui abdi oge teh acan milari padamelna. Enjing mah nembe bade balanja heula bahan-bahanna. Oh, butuh sabaraha urang pagawena Jang? Keun we ku mamang sakalian yang pagawena mah. Paling 20 urangan Mang. Loba-loba teuing atuh, rek nyieun imah sagede kumaha kitu, ceuk Mang Usup pohara ngajenghokna. Mitra-mitra pemirsa dongeng mangguru ngandarak-dak we Kang Anan nepikeun kahayang ngeunaan imah anu rek diwangunna. Mang Usup beuki ngajenghok deui wae, sabab ari ceuk panyangkana mah Kang Anan teh rek ngawangun imah anu basajan atawa ngan saukur ngomean wungkul. Tapi geuning tetela panyangkana salah, sabab buktina ari Kang Anan mah hayang ngawangun imah anu kawilang agreng. Waduh, gede pisan modalna atuh ari ngawangun imah anu sabodel kitu mah Jang. Nya wios Mang. Teu heureuy ieu teh Jang, ceuk Mang Usup siga anu can percaya. Nya henteu atuh Mang, nanging abdi teh acan milari bumi kosong kanggo saheulaanan mah bade disewa heula ku abdi. Dugi karengse ngawangun ieu bumi. Waduh, loba duitna Jang oy, teu nyangka mamang mah. Tuh imah anu anakna Mang Isop we aya geus 2 bulan dikosongkeun. Da Nyi Lela mah milu ka peuntas jeung salakina. Kemari mah cenah ngomongna teh rek disewakeun. Oh muhun nya, nembe emut abdi mah Mang. Paroman Kang Anan nembongkeun ka bunga, Mang Usup ukur unggek ditungtungan ku ngargot Cikopi. Jadi iraha mamang kudu ngamimitian gawe teh. Ti ayeuna Mang. Har. Ti ayeuna kumaha ieu teh? Mohon ti ayeuna we Mang. Ayeuna mamang milarian padamel opatan heula we. Pada magrib piwarang ka dieu pangbantosankeun ngekutan barang-barang ka bumi Ma Isop. Dinten enjingna ngamimitian ngaruag. Geus dijelaskeun mah Mang Usup oge ngarti. Teu dilila-lila harita keneh Mang Usup langsung amitan. Samemeh Mang Usup indit Kang Anan ngeupelan heula duit. Pajar teh keur meuli udud, atuh puguh we Mang Usup oge jadi beuki sumanget dina enggoni ngalaksanakeun pancena. Ari Kang Anan saleosna Mang Usup teh gura-giru bebeja ka pamajikanana yen rek nepungan Ma Isop pikeun nyewa imahna. Langsar ngabadamikeun perkara imah anu rek disewakeun teh. Kang Anan langsung mayar heula sewaan sabulaneun. Samulangna deui ti imahna Ma Isop, Kang Anan gesrat-gesrut meresan barang-barang. Nyi Sari oge mantuan ari anu harampang namah. Teu loba-loba teuing barang anu rek dibawa teh ngan ukur kasur lopet, lomari leutik pakaian jeung parabot dapur. Duit jeung emas gelempengan mah dipusti-pusti ku Nyi Sari, teu sabugrug jeung barang-barang anu sejena. Tuh, sendala mah aya. Nya oi panten oge muka. Jang Anan. Kadenge anu rarecok di buruan, mangsa Kang Anan jeung Nyi Sari masih keneh meresan barang-barang. Aya naon nya Kang? Ceuk Nyi Sari ti kerung-kerung neuteup salakina. Kang Anan ngan saukur gideug. Anu saterusna mah gura-giru nempo kaayaan di luar. Aya naon ieu teh? Ceuk Kang Anan kurang kerung dibarengan ku ngabagi reret kapuluhan warga anu geus nyampak di buruan imahna. Cek si Oyo, cenah maneh mage emas basa keur macul, bener eta teh nan? Tanya salah seorang warga. Oh,
mohon leres pisan mang. Be sagede kumaha nan? Dipetian teu emasna nan. Ah bener euy ari geus waktuna mah. Di mana we geuning jalan hirup mah. Euy dasar geus milikna. Pating celengkeungna anu nanya awor jeung galecokna warga anu sejena. Kalayan gemat Kang Anan ngajawab kana sakabeh kapanasaran warga anu tangtuna oge euyeub kureka carita. Beja patalepa teu meakeun waktu anu lila warta ngeunaan Kang Anan anu manggihan emas di kebona gancang pisan sumeberna. Nepi ka dina waktu sapeuting oge warga lembur Sukadaang mah geus nyarahun kabeh meh dina unggal riungan beja ngeunaan Kang Anan anu manggihan emas gelempengan jadi bahan kacampangan. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mang Guru saluyu jeung anu geus diancar-ancar ti anggalna rebun-rebun keneh Kang Oyo geus ngurunyung ka imah sewaanana Kang Anan. Kasampak Kang Anan keur cacaleuhakan ngadahar bala-bala jieunan Nyi Sari. Cikopi anu ngebul keneh teu weleh satia marengan. Engkap atuh memuluk heula yo, bisi rek ngopi deui, ceuk Kang Anan ngasor-ngasor piring wadah bala-bala. Warareg keneh nan, bieu geus dahar jeung pais gurame, asa ponyo dahar teh euy duh. Hampir-hampiran we kemerdekaan. Wah, nepi bejana wungkul we euy, buktina mah teu nepi cucuk-cucukna acan, ceuk Kang Anan dulak delek. Oh, aneh hayang nan euy. Ya keneh dah hiji deui. Tadina we eta oge da duitna anu ti maneh teh ya, ceuk Kang Oyo siga anu asa dinaha-naha. Hehe, henteu ketang yo. Ari ojegna kumaha euy geus pesen? Enggeus atuh, basa peuting oge enggeus. Rek ngadaragoan di jalan gede cenah, da langsung ka dieu mah hese, jalan oge loba tete. Kang Anan ngan saukur unggut-unggutan anu saterusna mah ngoloyong ka rohangan kamar. Nyokot kantong gandong anu geus disiapkeun ti anggalna. Geus kitu mah Kang Anan ngoloyong ka rohangan dapur. Kasampak Nyi Sari masih keneh kaprak-kaprak popolah pikeun nyuguhan anu ngaruwag imah. Nyai, akang indit heula nya, engke mun geus arasak nganterkeunana mah minta tulung kanu daekeun we nya. Popolah oge ayeuna wungkul, isukan mah teu kudu. Popolahna urang pasarakeun ka Nyi Ipah. Pan istrina Kang Oyo mah sok nguli ngaramas. Keun bae da popolah oge sarua dibayar, tibatan kuli di kebon kudu papanasan. Nyi Sari ngan saukur unggut-unggutan. Geus kitu mah Kang Anan ngagedig ninggalkeun imah dituturkeun ku Kang Oyo. Saleosna anu jadi salaki Nyi Sari mah anteng deui kana pagaweanana. Sambal gorengan geus direkuh sacoet gede, daging meunang ngulup kari ngadagoan bungbuna. Nyi Sari, kadenge ku Nyi Sari aya anu nyalukan ka dirina. Kalebet we mak, ceuk Nyi Sari asa geus apal pisan kana eta sora anu tayalean ti sora Mak Isop anu boga eta imah. Tekung cirila nyawe Mak Isop ngurunyung ka dapur. Keur naon Nyai meuni sarareungit ka ambeuna teh? Tanya Mak Isop. Kituna teh bari rarat-raret kana polaheun. Nyayogikeun susuguh kanggo anu didaramel mak. Tong capek teuing atuh ari beteung geus gede kitu mah. Dia kumaha urang bantuan, ceuk Mak Isop siga anu karunyaeun pisan. Hatur nuhun pisan mah upami keur sangabantosan mah. Geus kitu mah kalayan hideung sorangan Mak Isop mantuan pagawean Nyi Sari. Abong geus pangalaman kana popolah, Mak Isop mah parigel pisan, teu kudu ditutah-titah deui. Anu tungtungna ari Nyi Sari mah ngan saukur loba nempokeun. Padahal mah minta tulung ka Nyi Uni atuh Nyai, ceuk Mak Isop mangsa geus rada rineh. Isin mah pan mah oge uninga, ceuk Uni mah siga alimeun kenal-kenal acan ka abdi mah. Eta panginten pedah abdi mah jalmi balangsak mak. Nya ketang, sararea oge geus pada nyaho Nyai. Keun we sakedeung deui oge Nyi Sari geus jegur mah bakal mindeng nyampeurkeun geura. Geus kitu biasana ari jalma mah Nyai. Tong mah Nyai, mah oge baheula mah kitu. Di jarauhan ku dulur mangsa keur ngalaman balangsak mah. Ari mah geus rada boga mah geuning, teu sakara-kara nyalampeurkeun sorangan.
dibarenganku mawa bubutuh sewang-sewangan tah kitu Nyai. Sae mamah sabar. Nyabar-nyabarkeun maneh we Nyai, sok sanajan ari hate mah tetep nyeri. Nyi saringan saukur unggut-unggutan ngaregepkeun omongan Ma Isop. Untung atunya jang anan kaburu manggihan emas. Mun teu kitu mah pasti imah Nyai teh geus disita ku Pak Odang, ceuk Ma Isop deui. Mohon Mak, harita mah tos bingung pisan, duka kedah angkat ka mana pami dugi kararompok abdi dijabal ku Pak Odang teh mah jaba nuju ka kandungan. Dah Pak Odang mah talenges atuh Nyai, moal daekeun nginjemkeun duit ari eueuh incereunana mah. Kapanan eta matak legatanana oge. Lolobana mah meunang ngajabalan ti anu teu bisa malayar hutang ka manehna, ceuk Ma Isop siga anu mangkeheulkeun. Mohon Mak, jahat pisan Pak Odang mah, sami we sareng istrina Bu Lin, ceuk Nyi Sari nyebut-nyebut ngaran pamajikan Pak Odang anu tetela geuning ngaranna teh Bu Lin. Mitra-mitra pemirsa dongeng Mangguru, wangkongan Nyi Sari jeung Ma Isop jadi mengkol ngomongkeun talajak gorengna Pak Odang. Ari keur anu diomongkeun mah nya Pak Odang, harita teh keur ngawangkong di patengahan jeung anu jadi pamajikanana. Atuh da ari sugan teh moal bogaeun keur mayarna, ceuk Pak Odang ciga anu embung disalahkeun. Mangsa Bu Lin ambek-ambekan pedah teu hasil ngajabel tanahna Kang Anan. Ayeuna mah jadi beunghar meureun si Sarnan teh ari geus manggihan emas mah, ceuk Bu Lin siga anu sirik. Heeh, bejana poe ieu keneh oge geus rek ngamimitian ngaruwag imah. Di imah saha kitu caricingna ari imahna di ruwag mah? Oh nya cenah mah nyewa heula di imahna Ma Isop. Oh kitunya, kumaha mun paok we atuh emasna bapana? Is, pan geus dijual matak rek kuriak oge. Tapi bisa oge tah dipaling duit hasil tina ngajual emasna nya. Karinita si Somot jeung si Sudung. Ceuk Pak Odang siga anu langsung kasetanan. Hihi, nyalah geheul atuh da kami mah bedo deui nambahan tanah teh. Astagfirullahaladzim. Mama, Bapak, geuning leres we kitu Mama sareng Bapak salame ieu teh. Abdi sok nampi wartos tinu sanes, nanging kawit nama abdi teh teu percanten. Gebeg Pak Odang jeung Bu Lin pohara ngagebegna. Cangurunjungna Neng Nita anu tayohna mah geus ti tadi ngadedengekeun kana wangkonganana. Jung Pak Odang cengkat. Ye, montong pipilun kana urusan kolot Nita. Cicing we budak mah, ceuk Pak Odang nyorongot dibarengan ku tutunjuk ka Neng Nita. Sanes kitu Pak, hawatos ka Bapak sareng ka Mamah ari Nita mah kalintang ageng pisan dosana anu nuang ladang riba teh Pak. Wah, geus bisa nembal ayeuna mah nya. Yeuh Nita, tong sok suci dina zaman kiwari mah. Da hirup mah anu jegu di ajenan, anu balangsak di kakasak. Aing oge baheula mah kungsi ngalaman heula hirup balangsak. Masina maneh hirup langsung senang, sagala kahayang teu boleh dicumponan ku aing. Amarah Pak Odang beuki ngababela. Saur Haji Odit oge. Wah manggeus, aing mah teu hayang dipapagahan. Majedog we sia mah. Bapak mah jahat, ceuk Neng Nita anu langsung ngahing-hing ceurik sarta jejebris asup ka kamarna. Gebrug kadenge sora pantok kamar Neng Nita anu ditutupkeun satarikna, disusul ku sora ngajepretna kunci jeung tulak panto. Bapana yeuh, kitu-kitu teuing atuh ka budak teh karunya, ceuk Bu Lin anu memang kakara harita nyaksian Pak Odang sesentak ka Neng Nita anu milu mang karunyakeun. Lah tuh man, pan hasilna oge jang kaperluan manehna keneh atuh, ceuk Pak Odang hese pisan lelerna. Antukna mah Bu Lin oge teu bisa kukumaha, siga anu sieun kudu nembal salakina anu keur dina kaayaan kitu mah. Angguran mah pang nyokotkeun duit ka ditu, rek meuli gemuk, ceuk Pak Odang deui. Bu Lin teu kungsi ngomong, jung cengkat. Anu saterusna mah ngaleos ka kamarna. Sanepina ka kamar gura-giru muka lomari.